Panjang ceritana setik deui kula nyaritakeun manusia aneh nu aya di Indonesia. Wali Songo, dari Wali Songo orang Iran, orang Uzbekistan, Samarkand. Satu orang Indonesia adalah nu geus terkenal Sunan Kalijaga. Mun dicaritakeun ti awal panjang intina bae. Di tengah-tengah kula nyaritakeun tentang silsilah nyaritakeun keanehan-keanehan Sunan Kalijaga setelah manehanana dididik ku sababaraha guru, tetapi encan merasa indah ibadah ka Gusti Allah. Akhirnya mencari guru, kapanggihlah jeung Sunan Bonang. Ketika eta nya ngintip ti kajauhan, begitu ngintip ti kajauhan, Sunan Bonang horenganan ngarupa cacing. Cacing menjelma menjadi manusia. Ngobrol lah jeung cacing deui. Ternyata cacing nu hiji deui menjelma menjadi Syekh Siti Jenar. Ngobrol Sunan Kalijaga ngintip. Ente makan ngintip, lamun ngintip naon? Lain intipanana ieu mah. Ieu mah aneh. Ternyata nu diobrolkeun teh adalah sesuatu kalimat tauhid la ilaha illallah. Anu diatur melalui napas-napas, melalui latifah-latifah. Anu urang zikir teh aya zikir bil lisan, aya zikir bil abdan, aya zikir bil qalbi, aya zikir bir ruh. Beda zikir teh datang ka lisan doang, datang ka awak, aya nu datang ka qalbu, aya nu datang ka sir, aya nu datang ka ruh. Ieu zikir-zikir maka didengekeun ku Sunan Kalijaga. Selesai Syekh Siti Jenar berangkat, sosok Sunan Bonang masih nangtung. Ternyata tengah lihat deui Sunan Kalijagana di tukang, Sunan Bonangna ngarep ka ditu digerokeun. Sunan Kalijaga ka dieu encan jadi sunan sebab boga sunan teh ti Sunan Bonang. Ka dieu Sutojo, ngaranna Sutojo. Aslina Jawa eta. Sutojo merene. Ana apa pun jenengan dodok jenengan. Diuk lamun hayang jadi jelema, mun hayang jadi jelema anu sejati, tinggalkeun kahirupan dunia, tinggalkeun makhluk. Ulah aya di jero hate makhluk jeung dunia, setan ge tinggalkeun. Terakhir nafsu, ente kakarak jadi manusia. Nah wari cicing di dieu setahun ulah ka mamana ke kaula balik deui ka dieu karak diuji kelayakannya. Setahun Sunan Kalijaga cicing dia jangan zikir, sholat zikir, bahkan sholat kakek itu cara urang diuknya nama, tetapi sholat daim terus sholat. Setahun kemudian Sunan Bonang datang di kadinya tepat nangtung. Begitu nangtung ditayekeun maneh teh nya untuk tingkat kedua, maka ulah waka ka mamana satungtung kula can ka dieu. Nah, wujud Sunan Bonang ngarupa cacing. Plek asup deui ka jero taneuh. Sunan Kalijaga kaget. Begitu kaget memohon ka Allah, ya Allah ya Rabb, lamun guru kula bisa ngarupa cacing, kula ge coba hayang dirupakeun seperti cacing. Harita kene jadi cacing. Diudag kujana liang eta, udag-udagan di jero taneuh. Atuh ieu ente mah teu aneh aja, emang ente mah cacing asli sebenarnya. Nah, udag-udagan di jero. Tidak singkat datanglah ke Mekah, langsung keluar, plek di Mekah. Begitu keluar di Mekah, neuleuh ka tukang aya Sunan Kalijaga. Ditangkep, Masya Allah. Cek Sunan Bonang sugan teh saha tadi nu kakrapakan di tukang goreng maneh. Sabenerna mah kakarak deuk ditaekeun kok geus daek soragan. Nah, iyalah anjeun geus jadi manusia sejati. Maka ulah kaget lamun baheula Bung Karno kula ngobrol di benda kerep jeung Kiai Qadir jeung kitu bapana Kiai Qadir Zaini
Bung Karno mah manusia tapi bukan seperti manusia. Abah almarhum Abah Kolot Kiai Imam Muhibut Tobri, Kiai Ajengan Muhammad Toha Garut, Kiai Abdullah Garut bareng ngobrol, kula didinya ngobrol milu. Lain manusia biasana kumaha? Sebabnya nama ketika kaleuweung jadi maung. Ente mah kuari geus asli maung. Geus asli ieu jelema nu dieu maung kabeh. Maung mau pringitnya nih. Sing ada tak? Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Orang Tunda cerita Bung Karno aneh, sarua manusia aneh. Nah, Sunan Kalijaga dipapatkeunana langsung di Mekah di Baitullah. Nah iyalah manusia aneh bisa ngarupa jadi cacing, bisa udag-udagan jeung guru, masyaallah karim. Syekh Maulana Hasanuddin manusia aneh. Belah dieuna Syekh Maulana Syekh Agung Asnawi manusia aneh. Kabelah dieuna Kiai Husain Carita manusia aneh. Maka ketika apa yang dikatakan oleh gubernur tadi, saya siap dukung asal bangun situs-situs Banten. Siap cek manehanana. Alhamdulillah sekarang telah terrealisasi Banten. Saya tanya lagi, yang kedua mana Pak WH? Asnawi, Syekh Agung Asnawi. Urang delekeun. Lamun encan dibangun bae setahun ieu hujan. Urang turunkeun deui. Tapi geus dicanangkeun insyaallah. Jadi hanya anjeunna jeung kula komunikasi tentang pembangunan situs-situs Banten insyaallah. Maka doakeun mudah-mudahan anjeunna dibere panjang umur, dibere sehat, dibere kuat, dibere siap untuk membangun Banten. Nu jelas selain daripada eta mah kumaha manehanana, urang mah kebutuhanana cinta ulama, cinta wali, cinta habaib. Aslina cinta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lamun nyaritakeun seputar manusia-manusia aneh, loba jasa, loba lain lalagaan. Kunaon eta? Zikirna geus lain di lisan, zikir geus lain di kolbu, zikir geus melalui sir, zikir geus melalui ruh. Seperti eta. Lamun nyaritakeun seputar Tuan Syekh Abdul Qadir, aya jelema macaan kitab Tuan Syekh ngadengikeun ceramah-ceramah Tuan Syekh. Seorang pejabat datang ke Tuan Syekh, alhamdulillah kaula sok milu ngaji jeung kaula ngadengikeun ceramah-ceramah Tuan. Cek Tuan Syekh sekalipun ngaji sekalipun didengikeun tetep ente mah sakitu kituna bae. Ah, kok bisa kitu? Sebab terhijab mata ente. Ya Allah, supaya ulah terhijab kumaha? Leungitkeun jabatan ente, leungitkeun kekayaan ente di hati, leungitkeun keagungan ente di hati. Ente lempang coba kuari ka pasar make pakaian anu cumplang-campling, di dieu di kongkorongan ku kacang. Setiap aya budak letik beres, setiap aya budak letik beres, setiap betik-betik. Mun ente siap kos kitu kakarak mata ente, mata batin ente bisa nempo keajaiban-keajaiban ciptaan Allah. Waduh, cak pejabat, wah sanggup tak bakos itu kan? Iya genang sekolah pak, boh ngogok deh sekolah nake. Nah makanya cek aja, mal bisa, ente mengaji baik, tapi untuk usul ilallah mual, nggak cicing bae didinya. Wih, kula ge sarua tuh cenah hayang hebat, mun hayang hebat, simpen jabatan, simpen kekayaan, simpen karesep-karesep selain Allah, ya kan? Sebab urang kan kuarieu lamun urang nyaritakeun seputar kebahagiaan. Urang teh kebahagiaan terhadap ciptaan Allah macam-macam. Aya jelema bahagia ketika ngahiji jeung makhluk. Masyaallah jaknya neng. Inilah tumpuan hatiku. Kanda telah rindu dari jauh-jauh hari. Tapi engkau sekarang ada di pelukanku. Dulu hanya sekedar suara, sekarang engkau bisa kupeluk. Ya Allah, cerah hatiku dan teduh perasaan jiwaku ketika aku bersanding denganmu di terik matahari. Tetap teduh, cukup dengan melihat bibirmu. Dunia telah merasa milik kita berdua. Wow, wah, masya Allah gombal.